Wilujeng enjing pamirsa, ngeunaan info datang deui dina sela-sela kegiatan urang sadaya di Breaking News. Sareng simkuring Nabila Keisha Azahra anu bakal nyayogikeun berita-berita pangenggalna sareng faktual 27 Maret 2021. Dunya keur digemparkeun ku virus COVID-19. WHO World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi nyatakeun virus corona atanapi COVID-19 salaku pandemi dina kaping 8 Maret 2020. Sakumaha urang terang COVID-19 narajang dunya. Angka nu marawatna terus nambihan. Abdi moal nepi ka bosen ngajak sadaya pamirsa pikeun waspada sareng sesuai sareng protokol kesehatan. Nalika ngalakukeun kagiatan di luar bumi, jantenkeun masker mangrupikeun bagian anu teu tiasa dipisahkeun dina kahirupan urang di waktos pandemi virus corona. Di waktos urang ka pasar, damel, atanapi ka tempat ibadah. Masker kudu dianggo pikeun ngajaga diri ti percikan ciduh anu janten panyebab utama ti virus COVID-19. Virus corona tiasa nyababkeun rupa-rupa gejala dina jalma anu ngagaduhan panyawat bawaan. Gejala anu muncul gumantung kana jenis virus corona anu nyerang. Sareng kumaha seriusna infeksi anu ngajantenkeun ieu sabaraha gejala hampang tina virus corona. 1. Pilek. 2. Nyeri sirah. 3. Batuk. 4. Nyeri tikoro. 5. Muriang. 6. Tengareunah awak. Pamirsa, sakitu warta anu bisa abdi dugikeun dinten ieu. Tong hilap protokol kesehatan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Abdi Nabila Keisha Azahra, permios undur diri.